Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan anu kusim kuring dihormati, mangga urang lanjengkeun kana hanca anu katunda nyaeta kitab Duratun Nashwihin halaman 70 genap, masih ngajelaskeun fi bayanil imani majlis 22 dina ngajelaskeun bab iman. Qadhi Bayaldawi an Abi Hurairah katampi hadis ti Abi Hurairah anin nabiyyi Abi Hurairah nampi hadis ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sanyana kanjeng Nabi qala eta ngadauh kanjeng Nabi man ari sing saha jalmi sholla eta maca sholawat ieu jalmi alaya ka kami fi kitabin dina hiji kitab lam tazal maka moal liren-liren saha al malaikatu malaikat tastaghfiru pangmacakeun istighfar ieu malaikat lahu pikeun ieu jalmi ma baqiya salagi tetep naon ismi nami kami bidalikal kitabi dina ieu kitab. Hadirin jamaah sadayana, dina ieu hadis ieu bisa disebatkeun bade istitrod nyelang heula bahasa judul nerangkeun bab iman. Ieu ngabahas heula sholawat. Pidauh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sholla alayya fi kitabin lam tajal malaikatu tastaghfiru lahu ma baqiya ismi bidalikal kitab. Saur Rasul sing saha jalmi sing saha jalmi anu maca sholawat ka kami atanapi nuliskeun sholawat maca sholawat dina kitab dina hiji kitab naon bae lam tajal malaikat maka ieu malaikat moal liren-liren pangmintakeun istighfar ka eta jalmi salagi nami kanjeng Nabi aya dina eta kitab. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi anu kersa maca sholawat atanapi nulis sholawat dina mimiti kitab. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Syifau Syarif Anil Hasan katampi hadis ti Al Hasan Al Bisri annahu sanyana Hasan Bisri qala eta nyarios ieu Hasan ra'aitu ningal kuring Aba Asomata ka Aba Asomah aya nyebate Aba Ismah mangga fil manami dina impenan pakultu teras weh nyarios kuring ma paala makana naun paala tos midamel saha Allahu Gusti Allah bika ka anjeun pakola teras weh ngawaler ieu Aba Asomah ghafaro geus ngahampura li ka kuring saha Rabbi pangeran kuring. Pakultu teras weh nyarios kuring saur Hasan Bisri bima sabab naon qala ngawaler itu Aba Somah ma dakartu hadisan teu pati-pati nyaritakeun kuring kana hiji hadis illa sholaitu kecuali maca sholawat heula kuring ala nabiyyi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksadna saur Hasan Bisri nyarioskeun ieu Hasan Bisri ketika kuring pepenak sareng Aba Asomah ari Aba Asomah teh salah satu rencanganana ieu Aba Hasan Bisri mung anjeunna Aba Asomah tos meninggal tos maot penak ngimpen pepenak dina eta impenan sareng Aba Asomah teras we ditaros ku Hasan Bisri teh muncek bahasa urang mah ma fa'alallah bika nakana naon Allah midamel ka anjeun ngajawab ieu Aba Asomah faqala ghafara li rabbi Allah geus ngahampura ka kuring ditaros deui ku ieu Aba Asomah sabab naon pangna Allah ngahampura ka anjeun ngawaler ieu Aba Asomah
Madakartu hadisan tepati-pati kami nyaritakeun kana hadis kecuali kuring sok maca heula sholawat ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan, jalmi anu bade maca kitab baca heula sholawat, jalmi anu bade maca hadis bacakeun heula sholawat ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubdatun ari ieu eta hiji budah. Qauluhu ari dauhan Allah dina Quran aya bahasa innama lapad innama. Ari lapad innama tufidu eta maedahkeun ieu innama al-hisra kana ngaringkes. Jadi dina ayat tadi dina mimiti innamal mu'minuna, bahasa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tah lapad innama teh itu teh disebut teh lapad innama teh tufidul hisra, maedahkeun kana ngaringkes. Wa adawatul ila innama atpun wa taqidun kama taqaddama. Wal makna ari maknana lapad innamal mu'minun, lapad innama itu maknana laisal mu'minun alladzina yukhalifunallah wa rasulahu. Maknana teh henteu jalma mukminun mah nyaeta jalma-jalma anu nyulayaan ka Gusti Allah sareng ka Rasulna. Jadi lain jalma mukminun anu naon mah nu sok nyulayaan ka Allah sareng Rasulna. Jadi jalma mukminun mah tara nyulayaan ka Gusti Allah sareng Rasulna. Innamal mu'minuna shadiquna fi imanihim idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi pasti nak jalma anu iman mah iman nu kumaha aswadikuna iman nu balalener pi imanihi bener dina kaimananana, jalma nu iman nu bener dina kaimananana idza dzukirallah di mana dicaritakeun nami Allah sok wajilat qulubuhum hatena osok ngageter. Kantun introspeksi diri masing-masing kinten-kintena. Ketika urang disebutkeun nami Allah wajilat qulubuhum teu sok ngageter henteu hate urang. Nah, ternyata iman nu sempurna mah kitu, begitu disebutkeun nami Allah wajilat qulubuhum. Tafsir Al-Khajin, qauluhu wajilat qulubuhum ari dauhan Allah lapad wajilat qulubuhum ae khofat tegesna mah wajilat qulubuhum ngageter hatena teh aya khopat tegesna anu si sieun ieu qulub sieun ieu hate. Qala ahlul haqqi al khaufu ala qismaini. Saur ahli hak mah khauf teh kabagi dua atau aya dua. Hiji khauful iqabi kahiji sieun siksaan. Sieun siksaan ti Gusti Allah. Jadi jalma anu iman sempurna ketika disebutkeun nami Allah gitunya wajilat qulubuhum ngageter hatena teh tegasna hate ngageter karena sieun ku ancaman sieun ku siksa Gusti Allah. Nah kumaha pangna sieun ku siksaan Allah wa huwa khauful usati. Kulantaran sieun kana siksaan Allah atuh otomatis manehna sieun ngalakukeun maksiat, sieun ngalakukeun doraka sabab sieun ku siksaan Gusti Allah. Kadua khauful haibati wa khauful haibati wal azamati. Sieun teh aya sieun karena ajrih ku Gusti Allah, sieun karena ku kaagungan Gusti Allah. Wahwa khauful khawas. Tayeu mah khaufna orang-orang khusus, jalmi-jalmi nu pinter. Li annahum ya'lamuna azamatahu. Karena jalma-jalma khawas mah terang apal nyaho kana kaagungan Gusti Allah. Di antarana ye awak sakujur urang bisa ninggal, bisa nguping, bisa nanaon teh ieu teh bukti kaagungan Allah wungkul. Tah jalma-jalma anu naon anu khawas mah
ketika disebutkeun nami Allah idza dzukirallah wajilat qulubuhum bakal ngageter hatena, maksud ngageter hatena teh bakal sieun ku Gusti Allah ku siksaanana, sieun karena ajrih isi ajrih kana keagungan Gusti Allah. Margi terang kana keagungan Allah hungkul, keagungan Allah teh di langit di bumi di awak sakujur, ieu bukti keagungan Allah hungkul. Akhirna fayakhafuna asyaddal khauf, maka jalma-jalma nu iman ieu bakal ngerasa sieun ku Allah asyaddal khaufi kalawan banget sieun. Amal usatu fayakhafuna iqabahu, anapun ari jalma nu tukang doraka jalma maksiat mah sieun teh karena sieun kana siksaan Gusti Allah. Upal mukminu idza dzukirallah wajilat qalbuhu ala qadari rutbatihi fi dzikrillah taala. Jalma nu nyieun doraka mah ketika disebutkeun nami Allah teh sieun ku naon? Sieun ku siksaanana. Ari jalma nu iman komo nu imanna sempurna disebutkeun nami Allah teh idza dzukirallah wajilat qulubuhum bakal ngageter hatena teh sabab naon? Ngageterna ala qadari rutbatihi fi dzikrillah taala, tergantung karena ukuran martabat dina dikirna kasaha ka Gusti Allah. Atak inget ka Gusti Allah teh di antawisna inget dzikrullah, inget karena keagungan Gusti Allah. Tafsir Khojin qauluhu dauhan Allah jadathum imana. Aya bahasa dina ayat Quran tadi innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu terus jadathum imana, di mana dibacakeun ayat-ayat Allah sok nambahan imana, ya jama-jama mukmin teh nambahan imana. Al makna annahu kullama jahum syai'un min indillah amanu bihi. Jadi maknana jama-jama nu iman ketika dibacakan ayat-ayat Allah jadatum imana sok tambah-tambah keur jama mukmin kaimananana, maksudna nama maknana kullama ja'ahum syai'un min indillah, ketika sesuatu datang ka jama nu iman ti Allah maka amanu bihi, ieu jama nu iman mah sok iman kana eta perkara. Contoh misalna aya berita kabar naon dina ayat Quran, dibacakeun ayat Quran tanda-tanda kakawasan Allah sapertoskeun Allah ngaisra ngami'rajkeun junjunan urang sadaya. Tah bab isra mi'raj lain bagian otak, lain bagian akal, tapi bagian fikir, bagian dikir, bagian hate. Ketika oh ieu mah karena sesuatu ti Allah, ya Isra Mi'raj teh karena ti Gusti Allah, maka kerja manu iman mah ketika aya datang segala sesuatu ka jama mukmin itu ti Gusti Allah, amanu bihi bakal iman, ngayakinkeun ngaimankeun kana eta perkara, payazdaduna bidzalika imanan, maka bakal tambah-tambah ya jama mukmin kana eta perkara teh tambah-tambah kaimananana wa tasdiqon sareng ngabenerkeunana. Naon margina li anna ziyadatal imani bijadatihi, karena sanyana tambahna iman tergantung kana tambah-tambahna eta perkara keimanan ka Gusti Allah. Itu matak oh ieu mah segala sesuatu Allah, akhirna jamanu iman nu sempurna mah oh ieu teh ti saha tong boroning ti Allah nu ngadauhna Kanjeng Rasul sapertos Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saha berita Isra Mi'raj teh ya Kanjeng Rasul leuwih ti kitu kami percaya. Itulah diantawisna jalmi anu imanna sempurna. Teraskeun wadzalika ala wajhaini, sareng ari ieu ziyadatul iman bi ziyadatihi ala wajhaini, eta kabagi dua jalan. Al awwalu huwa alladzi alaihi amatu ahlil ilmi ala ma hakahu al wahidiyyu annahu qala kullama kanat dalail aksara wa aqwa kana imanuhu au zida li annahu inda husuli katsirati dalail wa quwwatiha yazulul syakku wa yakin
Patakunu ma'rifu billah fayazdadu imanhu. Jadi anu tambah keimanan itu kabagi dua jalan. Jalan kahiji nomor kahiji alladzi alaihi amatu ahlil ilmi. Nomor kahiji nyaeta anu umum ka ahli ilmu. Sakumaha anu geus dihikayatkeun ke Imam Wahid. Imam Wahid nyarioskeun kullama kanat adalah il aksaro, ketika aya pirang-pirang dalil bahkan leuwih loba pirang-pirang dalilna wa aqwa sareng leuwih kuat ieu dalil kana imanuhu, maka kabuktian imana ieu jalma teh bakal azwa, bakal leuwih bertambah, imana teh leuwih bertambah. Naon margina leuwih bertambah ka imanana? Margi li annahu indahu sulika sirati dalail, karena ieu jalma dina nalika ngahasilkeun lobana pirang-pirang dalil. Lobana pirang dalil sareng kakuatanana ieu pirang-pirang dalil atu ya julusak kulobana dalil, kuatna dalil, matak leungit weh kamangmangan dina dirina, wayakil yakin jeung bakal leuwih kuat kayakinanana. Maka di mana leuwih leungit kamangmangan, leuwih kuat kayakinanana, patakunu ma'rifuhu billah aqwa, akhirna ma'rifatna ieu jalma ka Gusti Allah teh leuwih kuat ma'rifatna karena sumberna tina lobada dalil. Bahkan payazdadu imanuhu, atuh imana ieu jalma semakin bertambah. Matak keur urang di antawisna numutkeun ahli-ahli ilmu masih loba dalil we. Rek lebih tambah-tambah keyakinan sing loba dalil, sing loba dalil ngarah tambah-tambah kekuatan karena eta dalil, ya otomatis nu tadina mangmang keraguan otomatis bakal leungit, keyakinan semakin kuat. Di mana keraguan leungit, keyakinan semakin kuat, otomatis iman urang bakal bertambah. Hiji jalan nu kahiji. Jalan kedua wasani annahum yusaddikuna bikulima. Jalan kedua nyaeta sanyana jalma mukmin ngabenerkeun ieu jalma mukmin kana setiap perkara anu dibacakeun eta perkara ka jalma mukmin teh min indillah, itu sadayana ti Gusti Allah. Wa lama kanat at-taklif mutawaliyah, di mana-mana kataklif teh tuluy-tuluy di zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakullama tajdidu taklifu sodaku bihi, ketika ieu jalma dibacakeun ayat-ayat di Allah ka ieu jalma sedengkeun ieu taklif teh tuluy we keur zaman Kanjeng Rasul keneh sampai ka urang terus dibacakeun keneh eta ayat kataklif teh gitu dibacakeun terus, maka bakal lebih tajdidu taklif gitu, tajdid at-taklif, jadi ngaweteuhkeun deui taklif, otomatis sodaku bihi, urang bakal ngayakinkeun jalma nu iman mah kana eta perkara, otomatis payazdaduna bidalikal iqrar, bakal tambah-tambah ya jalma mukmin kana ieu pengakuan, tasdikon wa imanan, bakal tambah-tambah ngayakinkeunana, tambah-tambah ngabenerkeunana, tambah-tambah kaimananana. Mudah-mudahan urang sing semakin bertambah iman urang, keyakinan urang semakin berkuat, semakin kuat keyakinan urang sareng bertambah-tambah imana. Cirina cek tadi, cirina jalma anu imana kuat, imana nu sampurna nyaeta sok bertambah dina amal kato atan. Rupina pangawasan cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.